Lumayan titah Mang Ujang ngusup. Ngalalau gratis nanti malam bakar ikan. Lah lumayan. Lah dah ulah teh. Ulah nya. Kulah Mang Ujang teh kah? Nitah ngusup Mang Ujang teh lah. Dekah. Dekah arek ngusup Mang Ujang mah eueuh euy. Kemana we, Pang? Kan apa Mang Ujang tuh? Data tadi mah. Hah? Data tadi mah eueuh. Tah nguseup ieu teh. Puguh Mang Ujangna eueuh. Tah, geus we dikulah urang ieu ngusupna mah loba da. Bener eta kulah manehnya. Bapak maneh? Badan kacau ulah itu Sita tah. Terus Ngan mayar di dieu mah mayar 50.000. Aing ngetong 50.000 sia. 100 yo. 100.000 gae. Naon we, Pang? Oh, aing nguseup lah sinjungnya nya. Loba Lumayan. Duit 100.000. Padahal eta mah kulah wantur alias kulah batur. Iya bener kulah. Bapak nasi agan loba laukna ieu deh kaya. Tapi tadi canyangut-nyangut aing mah. Wah, balik ieu mah. Angkeun gudeg ieu. Kek. Woi, Pang. Teh, nguseup teh. Nah, bawa Pang nguseup di dieu. Pan ieu mah meureunan kula Bapak nasi agan. Bapak nasi agan cek saha ieu teh? Ieu si agan dibere duit 100.000 ku urang. Ieu mah kulah urang. Titah saha wae Pang nguseup di dieu? Kita si agan teh. Urang mah. Si agan pan ieu mah kulah urang. Kulah RT nya. Atuh heueuh. Tadi papana si agan ngomongnya si agan. Kah, kau Ipong mangkat tipu ku si agan ieu mah. Mayar ke urang Mung ieu mah. Akan PN RT nih. Terus balik. Dua kali deui nya.